bo, bui, bu, da, di, du. Lain bo, jabah, do, etama huruf o. Dal ditambah huruf o jadi do, dolimin. Sementara Al-Quran teu aya huruf o. Hati-hati. Di Arab teu aya huruf o. Lamun maca dolimin berarti nambahan do huruf o keluar Arab. Ari hukum nama huruf Quran kumaha? Nu rawan ditambahan huruf o dina huruf 7. Jelema nu teu belajar tajwid. To, so, bo, ko, so, lo, ko. Rawan eta ditambahan huruf o. Dina Al-Quran teh huruf o. Beda. Kola jeung kola. O ari kola mah huruf o dina lam lagi kola aya rubah. Ieu sifatna itu jelas. Aso wa asima. Mabangkang teu ngawaro make aturan tajwid berdosa. Ingat. Ari o mapan teu ngapalkan lak-lakan ku letak teh batal ka mah. Cuma ulama. Sirotol ladina batal sama Fatihahna batal sholatna. Sirotol si ketika kasrah sod jeung sin jadi pasluk tah si sui karena sod mah aya itbah puhul eta nakal kana lak-lakan itbah sui. Lamun ngucapkeun sod jeung ko puhul eta teu naek kana lak-lakan batolat qiraatu ieu ka kalimat. Ngucapkeun ko jeung sod puhul eta teu napal kana lak-lakan bacaan batal di eta kalimat. Urang mah can pernah sabaraton urayna 40 tahun can pernah ngucapkeun po napal kana lak-lakan amana wae. Makanya sula munajat setiap ibadah nu urang nyangka sah kari-kari kanyahuan karena belajar bahwa itu batal wajib kodo. Lamun kapangi sampai maot. Lamun sampai ka maot teu kapangi kumaha jelema belajar apa henteu kana tajwidna. Mun tajwid ieu mun fikihnya fikih karena ieu mah tajwid. Lamun jelema belajar kana tajwid ngan can pernah nepi ka dinya tahta masyiatillah. Lamun teu belajar tajwidna eta mah aso terus simak tuh mikir teh salah kodoan cenah. Siga urang we make samping teh nyaho aya cek hendakan salat we. Nah salat teh nya cek inu teh eta teh kacigihan bagi kodo teu. Bagi kodo. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Jaron Santri Pariwisata. Oke.